Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng Ibu Nur di SDN 3 Mekar Harja, Kecamatan Purwoharja, Kota Banjar. Kumaha daramang? Mudah-mudahan hidup sadayana sehat walafiat, tetap sumanget, sanajan hidup masih kedah diajar online. Dinten ieu, Ibu bade masihan piwuruh basa Sunda, masih dina pangajaran hiji ngeunaan dikanyaah sasatoan. Sateu acan urang diajar, hayu urang maca doa sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kanggo pangajaran ayeuna, hidup gaduh sababaraha pancen. Anu kahiji, ngenalkeun pupuh Mas Kumambang. Anu kadua, ngalentongkeun kalimah ngeunaan sasatoan. Anu katilu, nyieun kalimah dumasar kana gambar ngeunaan dikanyaah sasatoan. Mangga hayu ayeuna urang kawitan ngawihkeun pupuh Mas Kumambang. Anu gaduh bukuna buka kaca 7. Duh manusa manakan niaya teuing teu aya ras-rasan abung ka makhluk nu laif nyiksa henteu jeung aturan hulu abdi karaosna langkung nyeri tulang asa becan tanduk mah pon kitu deui taya raos keuneunana nadikinten abdi teu ngarasa nyeri pedah kabisana tapi yaktosna mah abdi ngan bakating kumaula oge margi anjeun rupina ka abdi miwarang jeung maksa buktina disina jurit kalawan jeung dihatean pileuleyan dunya pisah sareng abdi moal bisa panjang abdi ninggal bumi langit rek mulang ka kalanggengan. Barudak sadayana nembe Ibu parantos ngawihkeun pupuh Mas Kumambang anu eustina sasambatan domba adu. Mangga ku hideuk apalkeun cara ngawihkeunana. Anu salajengna Ibu bade masihan conto cara ngalentongkeun kalimah. Sateu acan Ibu masihan conto, Ibu bade nerangkeun heula naon ari lentong teh. Lentong nyaeta luhur handapna nada lamun urang keur nyarita. Pami ngalentongkeun kalimah nyaeta ngucapkeun kalimah make lentong nu bener. Ayeuna regepkeun ku hideuk, Ibu bade ngalentongkeun kalimah anu nyaritakeun sasatoan. Euleuh itu uncal tandukna manirang gaeknya. Wah, piraku aya ucing sieun ku beurit. Ih, dina dongeng mah gajah teh eleh ku sireum. Hei, ka dieu. Ieu aya monyet make payung. Duh, itu kelenci, buluna manila lucunya. Eta dina rambut dami aya hileud. Lah, ulah yang tumpak gajah, inggih seragrag.
Ih, itu orai matana sagede kaleci. Uluh, itu jarapa buhungna mani panjangnya. Ari dinosaurus kumaha disadananya. Tah, nembe ibu parantos masihan contoh cara ngelentongkeun kalimah. Ayeuna urang lebet kana pancen anu katilu. Hidep jieun carita dumasar kana 2 gambar anu aya dina layar ieu. Pancen kangge dinten ieu dicekapkeun heula sakieu. Alhamdulillah pangajaran dinten ieu parantos rengse. Mudah-mudahan saatosna diajar hidup tiasa ngawihkeun mas kumambang, ngalentongkeun kalimah, sareng ngadamel carita ngeunaan mikanyaah sasatoan. Salian ke eta, mudah-mudahan hidup tiasa langkung mikanyaah ka sasatoan. Margi sasatoan teh sami-sami makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pangajaran dinten ieu dicekapkeun sakieu bae. Insyaallah pendak deui dina pangajaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.